wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal berak asal eta uteuk keur kaula saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar sia. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan bapak maneh bisa saya batur-baturna nyulik ngabogohan. Atos ku sidawala dijaga. Benang sia. Dikelumpat ke mana? Urawa samia merbayaksa. Wontening Paseban Jawi. Ya Paseban Jawi. Adipati karena Jayarata Aswatama Citrayuda. Doh, mewah para Kurawan sanesna sami merbayaksa. Anu jadi sesepuh dina ieu riungan Rasidrona kawuh hiji denawa Durgala denta hiji kapercayaanna Raja Astina Prabu Duryudana. iya inggih. Ngandika kumaha paman aya naon bae? Kumaha Puan mangga rupina kasangakeun ka kasepuhan. Punten atuh anger ieu kapenggeran. Mangga. Wilujeng sumping anger dipatikarna ti awanga. Anger Jayarata ti Wanakeling. Satria Undar Lautan si Cika. Kurung si bungsu. Sinunga nyaeta pun anak teteh. Nyaeta Aswatama. Acungkeun atuh leungeun Aswatama. Aduh. Yeuh. Mana diagula. Kaprok kasadayana. Ta eta pun anak teteh. Benten tinulian. Citrayuda. Nuhun. Aing lu kaprok. Sakitu we manehna. Da kitu jelema goreng hate mah. Kumaha paman? Ari mang teh gempungan nyaeta di karaton. Ari gempungan teh anu sararumping teh kasepuhan Resi Bisma. Patih Arya Sang Kuning Mang Widura kalayan ieu kapercantenanana Anger Prabu Duryodana anu eta dina gempungan teh nu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan kaayaan nagara Astina dina waktos ayeuna. Wireh di nagara Astina teh kakeunaan ku krisis multidimensi anu berkepanjangan. Kaharengehengan anu terus-terusan tereureureuh. Kajadian di belah wetan. Candrengse belah wetan Jelenggur belah kidul. Jelenggur belah kidul, Candrengse belah kidul, Jelengger belah kaler. Kajadian gitu. Can anu demo di belah kulon Cincarorowok. Can kaayaan birokrasi awut-awutan, ekonomi rusak, hukum pabelin. Kuhal ieu nya yen Anger Prabu Duryodana teh ngimpen kitu kasih.
Nagara Astina harengeheng ku dedengean masyarakat negara ngamarudah Dalaras paman. can pusir dayeuh hayeuna pinuh ku PKL pedagang kaki 7 kaki 5 atanya kaki 5 akibat loba pengangguran gitu tuh disalurkeun teh kana ya hese pisan Daetak akibat neangan kaindahan kota teh hese tidak bertata hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahanana krisis kepercayaan krisisnya ieu kayaan di Nagara Astina luar biasa Wah, Pak Jejut. Bapak. Pak Jejut Pak Kusut Samurawut daerah kumuh di mana-mana tempat limbah di mana-mana hah ya leres paman tuh mamala terdisiplin kabeh ti mimiti raja hampura ya hampura lain ngagogoreng Nagara Astina raja pejabat Nagara Astina rakyatna kabeh urang salahkeun we lamun nyalahkeun salah saurang ieu pipasaeun ieu mending salahkeun kabeh Mending kabeh. sabab numutkeun ilmu matematika nya Matematika. ilmu mati-matian matematika ya itu positif kali positif sama dengan positif tuh positif kali negatif 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 kali negatif positif leres betul 100 untuk karena Ada Gusti Dipati Karna mah tuh nanti. benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah salah kali salah sama dengan benar eta nah lamun urang geus nyokot ilmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe bakal genah kana hate bakal tumaninah bakal merenah benerkeun bener kaituna bener kali bener sama dengan bener nu bener kudu dibenerkeun itu benar konsekuen dah munu salah salahkeun itu bener salah kali salah bener nah jikalau orang salah salahkan itu benar oh kartos tuh benar kali salah salah kumaha tah ruksakna nagara teh di dinya nu salah dibenerkeun nya atuh salah yang salah dibenarkan itu salah Oh eta. tuh penyelewengan bener itu Salah karena ditutupan supaya jadi benar aja salah. itu anggaran ditutup tuh maling ngajak maling ka kiai itu salah Bangsat aja. kalau bangsat ngajak maling ka maling bener Benar. layana eta mah bener naonana bener goblokna Benar teh ceritanya. tuh ya Bangsat ngajak maling ke Gitu. pengadilan setengah Ya. benar eta oge. tah Setengahna. jalan kaluarna urang salahkeun heula sarerea di mana-mana geus salah sarerea nah di dieu arti hakikat arti dari reformasi re itu kembali masih ke semula kembalilah kepada fitrah manusianya itu jelas
timimiti raja nepi ka rakyat negara Astina. Coba kembali kepada fitrah manusia, itu hakikat dari republik. Kitu numutkeun gempungan tadi. Jadi dibelaan ku sararea. Ya. Nah, panustrungan putusan raja sudah ketok palu, malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja. Gesah. Sudah jadi kepra. Kepra teh keputusan raja. Kepra. Laras paman kumaha? Nah, Kepres. raja itu mimpi. Raja Astina ngimpena sang Nalendra teh bisa negara bakal kembali ke semula, bakal damai dan sejahtera. Tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang utek Semar Badranaya. Jadi tumbal untuk negara Astina ini supaya tentrem raharja di alun-alun negara harus nanem utek. Sanes utek atuh otak. Nah itu otak Semar Badranaya. Nah sadayana nyuhunkeun saur manu urang sami ngajugjug negara Amarta Kampung Tumaritis, urang menta utek Semar Badranaya. Satuju kabeh. Iya, beres. Akur. Instruksi. Mangga. Kumaha? Pasihan kesempatan kaula pikeun sasangem. Silakan. Mangga. Paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pabrik hapunten anu diteda. Kaula karena kungupingna ieu parantos jadi kaputusan raja. Kaula sangat setuju karena ieu kaputusan raja. Nah, anger kapan ieu teh keur kapentingan sadayana. Paralun maklum kasuhun. Iyalah parantos jadi kaputusan raja. Upami iya parantos jadi kaputusan raja, malahan parantos disatujuan ku para dewan. Parantos dewana meureun menang panyogok. Di mana-mana aya laporan pertanggungjawaban jawab raja, ulah dijieun objek ku ara rajin. Nah, hanger margi ieu teh bakal ngarugikeun salah sawios. Mangga emut. Ieu kaputusan raja, tiasa teh kaputusan raja digugu ku sadayana. Upami ieu kaputusan raja teh keur kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg dina agamana. Tapi upami ieu kaputusan raja mata karugikeun negara jeung bangsa, mata ngaributkeun, mata jadi mamala antawis ti nagara ka nagara, tiasa gempungan deui, tiasa musyawarah deui anu mupakat. Milarian di jalan kaluarna. Anu acara neme robah deui we lah. Margi ieu bakal aya mamala anu teu hade paman. Jelas. Mamalana naon? Mamalana. Punten. Pasti atuh ya, cuma pandangan bulan. Semar teh rakyat Amarta paman. Tunggu nih. Semar tokoh masyarakat di Amarta itu. Teu mungkin
pemerintah negara Amarta bakal mikeun rakyatna. Upami urang maksa sadayana menta otak Semar Badranaya nganu harti pemerintah negara Amarta satuju anu mamalakna bakal beneng ceweng antawis Astina jeung Amarta. Di mana perang antara negara jeung negara anu rusak rakyat, ekonomi bakal leuwih rusak. Malahan itu bakal nimulkeun korban paman. Upami kejadian perang ti negara ka negara tingali negara-negara anu sejen anu korban anu leutik anu teu bais teu meulem eta anu rusak mah eta kudu diwayagah teh eta encan upami perang negara Astina bakal koalisi jeung raja-raja nu sanesna. Amarta pun kitu deui yakin bakal jutaan jelema anu bakal jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar. Hapunten tiasa gempungan deui. Kaula teu satuju upami ieu nagara ditumbalan ku otak Semar Badranaya. Kajaba urang Astina parantos mikir dina agamana. Margi ieu teh mangrupakeun falsafah. Kulawarga Semar saeutik gedena moal ngeunaheun. Kulawargana. Tapi ieu teh urang Astina sadayana upami nagara Astina palai panggih jeung katengtreman ieu nagara coba pola pikir cara Semar pake tah eta pola utek Semar tah eta pola pikirna paman Semar teh sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam disaci, dimaki, dihina, dipitnah, osok manehna ngalawan. Tapi manehna mah sok nemongkeun lalawananana. Lamun batur ngewa teh manehna mah nyaah ka batur. Nyaah deudeuh asih. Di mun di ngewaan kalah di asih. Sobar, tawakal, iman, takwa. Itu Semar. Walasan asihan dedehan tadi anggo. Walasanya ahan dedehan asihan silih asah silih asih silih asuh. Pada melano Semar teh. Semar tara mabok. Semar tara judi. Tara ngomongkeun batur. Jadi Semar masuk nemongkeun jati diri awaka Sukasiri muncan pangih jeung jati diri dicegah mimpi tu teh anjeunna mah teu da cobi kali adat madon main malih ieu pola pikir secara Semar kudu dipake ku urang Astina. Semar itu manusia keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong eta ya oposisi ya oposisi ya hambatan ya aya bahan real estate dibalikeun deui jigana nya mangkana geus katarima tilu kumang yen ieu teh kudu disatujuan ku sararea mangkana ngobi wareu teu wis karena anjeun ulah ngaganggu karena kalancaran maksud tujuan raja sanes ngaganggu ieu teh kaputusan raja tiasa teh kaputusan digugu lamun nyalametkeun negara jeung bangsa aya nyelakakeun bakal leuwih hancur ieu negara ieu pelaturan pemerintah nomor sabaraha teh nomor sabaraha nya pokona nomor nu bieu we wayahna kena dicabut deui. Iya, geuning sok mimpin demo teh ieu. Nah, bisa jadi kulaan mimpin barudak teh. Oh, aya nu demo teh asa dibere duit 50.000 daek we. Teu ngarti politik mah. Keur mah teu boga gawe nih. Nya keur mah anya kitu aja lemah lapar mah kitu da. Ceuk manggo ge.
hapunten paman kaula teu satuju ieu lamun kitu carana upami teu satuju minggir ulah pipilun kana urusan ieu tapi kaula salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun negara jeung bangsa paman. Mundur lain nganu harti kudu cicing tapi usaha pikeun nolak kana maksud jeung tujuan ieu karena hei kumaha teu ngeunah hei sarua jeung ngalecehkeun ka raja anjeun nganggap naon ka raja sareng nganggap naon ka boleh Mas ya. Ampang Kerdil ngagunakeun fisik tukang beca tah mah. Parebut duit 100 salo. Preman. Lamun di parapatan di terminal pantas perebut duit gelut. Kudu geus ngagunakeun ieu atuh profesional atuh euy. Wah. Pantes dina riungan kieu nu kieu patut dijieun pejabat getas harupateun hampang leungeun gampang neungeun aing raja ti mana keling emangnya hak asasi kaulasa kaum manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun nu raja hah neungeuh ka kaula nganu harti anjeun geus keuna ham da pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu dikepung wakuduan singkahkeun di tempat dek kumaha karep anjeun di podaran sakarepmu aku ladeni dinu lega aku lajar hayang karena pula katempo isa Aswatama anjeun anu ngadon leletak di negara Astina sarua jeung sia jadi herder sujudana sarua jeung sia keur karna moal munafik gulantaran ureus seubeuh di negara Astina jadi warga Astina salaku warga negara Astina geus ditekadan komo kaula pejabat ya geus ditekadan toh pati jiwa raga heh nyawa demi keselamatan negara jeung bangsa Astina masina cara anjeun ngorbankeun batur demi kesenangan pribadi aja kaken bacut karena ya paehan bae maju pinatang
dipuji tiba heula karena teu carekeun instruksi wajak gelut nasahan wajak gelut sia tah sama gelut masih Trayuda na can pernah make otak sia dikuraja dipikanya dipikasih tapi nu asih dipulang sengit goblok eta teh ngaranna teh beungeut nyingareup ati anak mungkir dijunjung harkat darajat teh kulan ceuk aing ku Kakang Sidana tapi naha ayeuna sia bet jadi oposisi jadi nancang ayeuna mina hukum adil teh ulah siet kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut sanajan raja datang teh sapinuhna aya di leungeun rakyat sanajan aya sisin teu karajaan di dieu coba lamun eueuh rakyat narek pingping cucunguk kitu belum ngelawan karena ulah maju sia jeung aing Trayuda Raya ayo maju sakusik sia sanajan maneh karena pinter kata ngerti soal kata rapuh jadi mau ada kejahatan satu yang biasa wah iya karaos karasa dari tengah semuhun wah iya dalapan pukulan masuk
belum terbalas. Ada pemasukan. Sudah 8 masuk. Kenapa? Nah, tenggelan tapi katiis kieu belum. Sekarang dipukul lusa lu akan utak geti. Muntah darah lo. 2 hari lagi. Tobat. Huyuk, boy. Punah jika aku hiji ge. No. Dedeng teh punah. Punah ku hiji ge. Manya 8 punah ku hiji. 8 teu kere-kere tapi hiji namru. Sanajan namru tetap menang kena 8. Loba kene 8 jabatan hiji. Hah? Sanajan mana pintu katenger bisa lo katana pun jeli apa-apa. Mau ada kerja satu jung biasa oge. Mau mundur ku sasiku mau jadi saya beres. Turunan ti dituna aing kudu pas jeung sia hayang nyaho dek kumaha. Turunan aing kudu pas jeung itu hayang nyaho sia. Hayang nyaho sok sia. Hayang nyaho sia. Tengok gitu. Dah sia. Wah, karena lari takut sama gua. Aduh. Kaciri, pejabat Astina, karena dia nanti kaciri, paingan negara na pinuh ku bancang pakewu, hese rek aya kamajuan, depan tes otak nepi kajiga-jiger gitu dulu. Nah, teh. Radio gitu. Tanya nu main bola, bro. Naunya. Juragan dipati karena Gusti Awanga teh ya. Hade di teh euy pikeun kamajuan negara Astina jeung rakyatna. Dar ayeuna kalaka diharurup. Otak atuh euy, otak. Selain tidak penjabat atuh. Nah, teh lupa saya gitu. Di mana tetenya? Iya. Sian sateku selain hareupeun euy moal aya bener jang rakyat mamising salah oge. Tetap tapi silaing salah di parindingan rakyat masalah saeutik dihukum digunjang-ganjing Nu demo murun. tapi jang aing pagawean aing di pabrik dipecat di PHK para baneun loba pamajikan aing megoreng patut geus kolot naon anu dipikamelan ku diri aing mising modal ge ayeuna asa demi negara jeung bangsa sia rek ribut jeung aing. Aduh, ada petir di siang hari. Ya pangpung dulu kada hulu. Oh ya naon. Penampakan mun segede kieu dulu. Ieu kolor iket teh. Geus nu lain-lain sia ngahina ka rakyat teh. Yang jadi yang mukul sama kepala gua lu. Aing sendiri. Apa alasannya? Kalau kamu dendam di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini. Mukanya sama dengan saya ya. Iya. Sia nyeun kaonaran. Sia balik ke Astina aing nu dihukumna rek ngambing hitamkeun sia teh ka diri aing. Olah eta si goblok. Tobat, Angel. Bulan. Cing, tewak Angel. Be, ampun ting. Tewak Angel. Ali. Wah,
karena yengaing sia dek nganalkeun ieu meureun Duryodana. Waduh. Bangun. Sia aya. Lesotkeun denawa. Modar kardus ya. Aduh, wey. Usik ya. Aduh. Sok. Ayo lesotkeun denawa. Wey. Nah, cocok, anger cocok. Wah, kumelayang di awang-awang. Pasti di laut terag-ragnya. Ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan di leuweung dari akan mau ngatu. Kumaha anger? Wayahna we pangalakeun uteuk Semar Badranaya. Mangga sing percanten ka kaula. Ayo. Wanglus lampahipun ieu adipati karena kumelayang di Geganawiyati. Kacarios di satengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pringgan dengan salah. Aya makhluk anu luluncatan ti kai ka kai tidahan kadahan. Cukrah cekroh runat rinat maklum lampah monyet. Nyaeta monyet bodas. Anoman perpan sana suta nuju ngalanglang buana. Sapa medale pun anoman perpan sana suta tenak kentengane pun waldan alia.
Oreose. Salira kedah di api Allah. Masyarakat kedah dijaga Anu ciri nawaruga Nyarakan kedah dijaga Aya naon sepuh? Kieu ayeuna mah geuning alam teh kansa. Sumohon alam dunya kiwari teh kieu geuning. Da baheula mah leuweung teh nepi ka gerotan kansa kadu picung ku panangka cerme jeung malaka gerdog. Remeuy ku bebeungeun Remeuy ku beweungeun ramai ku alaeun tapi ayeuna bet purutu. pikiran sadar jeung pangan Jeung baheula mah ieu leuweung teh teu dijaga ararawet saprak dijaga jadi beak. Nah, kumaha teteh kulan? Ai teh dijaga utuh ari aya nu ngajaga beak. Nya. Ieu pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Pangeran Kansa. Kumaha Yen kulan? ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeunna jelema Kansa. Ku polah-polah jalmi kulan. Tapi paren dene kitu keur kaula mah genteng-genteng ulah potong. Sumohon. Keun bae da cilaka jeung salametna jalma mah kumantung kana amal perbuatanna nya Kansa. Kan tenang. Nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng jeung Kansa. Da eta sepuh, eta. Leres. Tapi kacak-kacak Jelema pangruksak dunya. Walah leres. Ruksak kata lain rusak kau jeung ku hewan di jalan. Goreng jelema Dah. Iyo. Alas tinggal kita Naon sepuh teh ditinggal teh kulang. Biasa nama ai ngaberwek teh dararatang monyet teh. Sumohon. Eueuh hiji jasan ieu mah. Aya ge lutung geus kolot ning tukur ngarbab. Jag sote lumpang wae teh ka Cisewu. Kansa alam ayeuna lain alam baheula. Oh sanes. Saling berganti. Baheula mah cai curcor. Nu harerang eta silih udagna tampele jeung beunteur. Dihareup dipegat ku keuyeub atuh pugu beunteur teh reuwas nyalumpat ka sisi ka sampak bogo. Engkang-engkang kadu picung ku panangka cerme gerdog jeung malaka teh meuni rantuy reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun teh. Tapi dina danget ayeuna nepi ka purutul kitu. Boa barudak teh kahareup moal nyaho naon ari kuku, naon ari benguk. Bengok wae nu bengok loba aya. Benguk leungit nu bengek loba.
Gerdog eueuh ayeuna cingar udang. Silih udang. Tobat. Ieu alam hejo dina ucapan wungkul. Endahna dengan ukur dina carita tapi kanyataanana gunung-gunul pasir bulistir kanza. Eta cai di kota pinuku limbah. Waduh. Dek disebut iman kumaha. Alam geus mung deui bersahabat jeung urang. Alah. Ampun. Pena stiker sayang tau mampar. Ya inggih. Barang anoman perpancana sutan nuju ngalamun. Nya eta prihatin ningali alam. Ai. Naon kulan? Naon ieu teh kaayaan teh kieu. Sumohon kulan. Nyaeta karena anu dibalangkeun ti astina ragrag di payunan anoman perpancana sutan. Kaget ternera. Kira-kira lagi tendera ya ningali ya dulu itu aya jelema ragrag nya daya mah beda. Baheula mun urang-urang teh kadu atawa nangkain mah jelema kan sa. Wah, lar sugan teh kalapa. Ulu. Ayeuna mah ka jelema. Ieu pakaianana ieu pejabat ieu. Jelema gedean ieu. Dina kerahna ge beda. Moal kitu ieu jelema tukang korupsi ieu. Atawa aya nu ngahianat meureun teh mah. Atawa aya nu ngahianat meureun kan sa. Da geus murah geuningan ayeuna mah nyawa jelema teh nya kan sa. Jiwa jelema teh geus murah kulan. Padahal aduh eta dina katerangan unga kiai unga ajengan nepi-nepikeun nepi ka teu didenge. Tiap urang maehan pasti bakal anu maehan deui. Oh eta geuning aya anu maehan teu kapanggih. Cuk saha. Abi si Harun maehan si Junaid nepi ka ayeuna teu kapanggih. Ulah kitu. Dina rukun iman aya percaya ka poe akhir. Sakabeh pagawean bakal aya akhirna kanza. Subuhun eta oge. Cenah urang ayeuna maehan batur urang teu kapanggih ngeunah-ngeunah. Kapan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal tigubrag kana jurang katunggaraan. Lamun urang teu panggih ayeuna anak incu urang bakal aya nu maehan batur kanza. Kahartos upami kitu mah duka atuh upami kitu mah. Teu hararayang teuing. Nu mah tah ai kaula kudu maehan jelema mah teu hararayang teuing. Cuk Haji Udung. Haji Udung geuning. Udung. Ditawaran teh hararayang teuing. Tapi aya keneh nyawa na we teh. Ari ngap-ngapan eta mah aya kulan tuh. Masih ada napasnya. Iya. Kan cuman soca yang Masih ada napasnya empes-empesan. kan soca sudah lingkup. Cuman sotanya Cik. wungkul lah. Cuman sonya wang Manawi ieu Manawi ieu jalmi teu acan pastina. jantungnya masih ada. Manawi aya pitulung pangeran da kaula oge ukur merdi. Karena asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Dedeheus kana kodrat irodat anjeunna kana pitulung anjeunna kana izin anjeunna. Muga-muga ieu jalmi dikersakeun teu sakara-kara damang we sapertos bahara-bahari. Eta ulang. Nyangakeun kanu ngapi ngajaringna.
singkahkeun ka nyerina Kanyarina ketat. datangkeun cageurna bageurna Tatuna singkahkeun. inget aing aya di mandian ku kolot baheula Kumaha gitu. yu cenah urang bongbong nyebutna teh bongbong teh hartina kosong kosongkeun jiwa maneh tina sirik pidik jahil kaniaya Istren panas tering teh ka bawah. bari di banyur teh geuningan singkahkeun nu bedegongna datangkeun nu bageurna datang montok nu donghok singkahkeun nu ogona datang solehna Jauhkeun basangkana deketkeun rezekina. jauhkeun basangkana deketkeun rezekina kitu kolot baheula mah geuning nya tapi aya deui di mandian kitu dijampean kalah bawang mah kalah nataku kalah kabeuki jadi bangsat Kanya teh jampe di temati. Budak sahat se. oh waras tu makaring jati-jati tu mak tadi jiabah sapaneja Iya ge. ieu adipati karna damang teu sakara-kara lilir yang merbangun ngimpen sareng ngalinuran ya kayak ngimpen sareng sakedar Iya. di mana ieu kula bet aya di leuweung Cobi kulan laras eta kulan di leuweung luang limu. aduh kadieu kasep moana naon ya kadieu kadieu jalu kadieu bageur kaula tita tadi meredih kaasihna Gusti menta kana murah dan moal kawasa supaya cager deui geuning dijabah ya kadieu kasep kadieu jalu domananan moal aya monyet bisa ngomong Ararane beda deui. mangga kadieu sakedap Gusti ieu tanda-tanda keagungan pangeran Sumohon. Di mana wae keur kumaha wae. di mana wae keur kumaha wae teu oleh nyarengan ulas asihna Sumohon. be hei gimana hong nun kisila saha panjenengan teh meunang eta basa jelema mah jarang nu kieu ye aduh Monyet sopan santuna cari si karsa ka urang. upami di persanten ngaran kaula teh karna saha meunang karna teu aya atarapi karna di henteu karna wungkul karna leras di mana meunang kaula teh ti Awangga oh nagara Awangga teu pina leres ke kasep hakim netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab laras naon margina anjeun teh geuningan ti luhur ragrag teh nah ieu teh kacanak angin atanapi aya nu ngarogahala oh kaula teh salarasna mah rengse oko pigalan pati mung eleh panginten eleh dialungkeun halus rumasaan ieu jelema teh da biasana mah sadajan eleh oge tetep ngaku meunang nu sombong patelak sareng saha meunang jeung hiji buta sakti mandraguna eta buta teh kapercayaanna Raja Astina kakasina teh Durgala Denta tah Awak pake gumujang sepuh. kupingan teh sakti mandraguna sakti eta buta teh Wah, sanes pitan ini. ayeuna teh eta buta teh jadi kepercayaanna Prabu Suyudana Raja Astina Jadi herder eta. oh jadi herder Raja Astina leras
Durgala denta kakasihna teu pino. Kek dupi salira teh saha ieu teh? Nah ieu teh makhluk monyet salira teh leras monyet dan nu kieu mah. Aya bentuk itu. Da sanes oplet kaula mah. Atuh kada seuri. Disangka bajai. Sanes bajai. Sanes bajar bajuri. Salira teh monyet. Tiasa sasauran. Nya diajar we. Di mana? Kaula teh tinya ti Palitongo. Ti Leuweung Kenalisada. Leuweung Kenalisada. Iya. Bade ka mana? Biasa ninggal kaendahan alam. Laras. Ngitung lemur milangan kori. Kitu we ngitung lemur milangan kori. Hanteu puguh di jugjug. Balik deui atuh. Sumuhun kitu we bulak-balik. Cicing-cicing teh itu nu we monyet. Bade angkat ka mana salira teh? Ai tadi nama kaula teh bade ka Irak. Bade ka Irak ngan dipikir-pikir dulur teu boga nu wawuh mending teu tulus ya di dieu cicing. Sieun kata cara bari ditu. Kawan lieur monyet teh. Sieun kata cara. Beres. Aduh. Kakasihna teh ngaran kaula teh. Margi nya kitu setiap dat, sifat, asma apa? Setiap aya dat, aya sifat, aya asma sareng apa? Jero ieu budak teh. Sakolahan ieu. Pasantrenan ieu. Da kaula ge kapungkur kantos aya masantren mah anu kitu sanajan bari jeung monyet. Diajar kalau teh sok tadarusan, maca Quran, hadis, kitab kuning. Diajar sorop. Sorop teh kumaha? Aya patokanana apaan sorop teh? Kumaha? Paala ya pulu. Paklan pahuwa pailun. Eta teh patokanana teh. Dalang teh lamun ku ilmu sorop mah beunang teh. Ngan kulantaran dina bahasa Arab mah eueuh ang. Teu aya. Aya ge dala ya dulu. Dala ya dulu dilalatan pahuwa dalun. Ngaran kaula teh Hanoman. Saha? Hanoman. Ke. Naon sih? Oman atau tapi Hanoman? Hanoman. Naon? Sapertos anu reuwas mena. Kaula teh maca sejarah Ramayana. Kantos ngaos Ramayana. Leras. Kapungkur aya bangsa Wanara, malihan sanagara bangsa Wanara. Namina nagara Kiskenda. Leres. Upami telepat di rajaan teh ku Sugriwan. Sane Sugriwa. Eta leres. Raja monyet teh Sugriwa. Sutradara. Hapunten. Leres Sugriwa. Malihan anu ngawangun tamakan teh kokoh kuat. Tohaga numawi upami bade ngabangun ditah monyet geura. Nah, abeh kuat da can aya hiji kajadian monyet beuki semen. Itu leras. Warah kuat kokoh geura. Tah dina zaman harita teh aya hiji jago Wanara. Malihan aya laguna. Kumaha Kerasakti Sungkokong sama di ditu di RRC. iya jadi kaeleh kenya bangsa urang pada hari urang ge boga anomalnya Anoman. Gak kurang gagah. gunung diangkat
Kakasina teh Anoman monyet bodas. Nah, ieu teh Anoman eta tapi sanes. Kumaha? Leres mena. Ieu teh eyang Anoman. Ya aduh. Eyang. Nuhun atuh. Kaula teh cinta pisan kana jalanna carita eta. Hatur nuhun pisan ditepangkeun di kieuna ieu teh kaula teh geuning aya di kieuna keneh. Da teu acan paeh kaula mah nunggu-nunggu paeh teh kalau buki jagjag. Nya ratusan tahun Yuswana ratusan tahun anu ngangkat gunung teh leres eyang. Wah kapungkur teh mamena. Kapungkur. Aduh nuhun pisan eyang. Nuhun pisan. Ditepangkeun di kieuna ieu nya kitu teh we meunang nah geuning aprak-aprakan eyang teh neangan jelema eyang teh aya nu diteangan ai eyang cawanan saha sukmana si Dasamuka sabab eta si Dasamuka mah henteu mulang ka alam nirwana jadi gentayangan we gitu tah. Sok jadi uka-uka. Sok penampakan we. Sakapeung mah. Sok surup sumaning. Kajelema nu ngalamun. Sabab ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo kudu kawasa. Cicing di alam marakayangan. Oh gitu. Ye. Yeah. Tah dituna we nyawana teh dina cupu efek teh dibuka teh cupuna teh teu aya nu mawi ku eyang teh keur diteangan teh tah tadi ka eyang teh nguping cenah di Astina aya jago ngaranna Durgalapati laras nya manawi we eta atuh cing kumaha kalakuanana kitu we jahat murka malihan pangna kaula dugi ka patelak oge kaula teh teu satuju karena karep Raja Astina naon cenah nagara Astina teh jelaran rakyatna ngamarudah dina sagala rupi widang teh aya nu rengse cenah tiasa rengse di negara Astina teh kedah ngaruang uteuk jelema leres ai uteuk anu bade di alana teh uteuk Semar wit lalawora teh ngomong teh numawi kaula teh satuju teh duh hebat menak hate don Matak di Karepung di Karepuk mun kaula teh di Karepuk biasa tapi cing emut pangeran muarek dolim ka makhlukna ulah ngaheureuyan aki-aki eta cuk naon kitu loh lalawora aki-aki diheureuyaan nih kiamat ayeuna ge dunya teh ayang gempa meureun apaleun ieu mah sabab eta jelema teh jelema keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam beungeut bodas laras kitu tah eta awak hideung bodas beungeut teh ngagamarkeun aya beungeut teh gamaran hate coba lamun jelema keur baketut teu beungeutna teh hatena teh keur ngalamun teh keur pusing ai kitu eta teh sanajan manehna goreng patut tapi hatena mah bersih dari pangeran mah menteuna ka jelema teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate gitu hebat ayo make erloji tara aya talian tapi napa kana pananganana nya sekonan tapi jamna teh akur jam naon merekna jam medud atau janool tobat seperti manggis meteng laras biarpun hitam
tapi kan di dalamnya putih. Ya. Nah, manusia itu ada yang jelek rupanya tapi hatinya bersih. Ada yang cakep tapi nipu dia. Oh, yang tiasaan seseorang gitu. Wah, atuh diajar we Kasep. Dina pengalaman. Dina pengalaman Hebat. Ada lagi kedongdong. Bagaimana kedongdong? Biarpun enak dipegang tapi kalau dibuka remet di dalamnya. Coba Leras. Nah, manusia juga gitu. Biarpun suaranya bagus, perkataannya enak, tapi hatinya jelek. Busuk. Manggis tuh manggis. Ada cupat kan? Cupatnya kalau cupatnya 6, di dalamnya 6. Menandakan itu tidak bohong. Semar itu tidak bohong. Tapi kaulah atos ningal mangu cupatna 7 di jerona buruk. Eta mah buruk. Ieu mah jumlah sikina. Tapi da aya ketang nu kitu. Jelema goreng patut rupana buruk hatena aya. Notorogan teh. Laras. Jadi Semar dek di ala uteukna. Ta ayeuna teh eta buta bade ngala uteuk Semar. Wah, kudu dihadang we. Kasep. Mulih we ka astina juk. Nuhun kana informasina. Muga-muga hidup di sarangan ku rahmat pitulung anjeunna salalamina. Kade cing jejegan seg dina kamanusaan. ulah robah deui tah emutan. Cicing dina adeg-adeg nutur galur sunah Rasul. Ulah lepas dirinya pek gerak init bari cicing lumampah ulah ngalengka. Naon maksudna? Init bari cicing cocorongit ge. Nah kumaha maksudna? Init bari cicing teh lumampah ulah ngarengka sanajan init-initan ka mana wae tapi cicingkeun hate hartina istiqomah. Jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan. Dina hiji pamadegan teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Oh eta tuh. Init bari cicing lumampah ulah ngalengkah ta eta. Jajagkeun we. Sae nuhun. Moal dikepung deui kaula di astina pasrahkeun deui kanu kagungan. Sagalana ge nu anjeunna hadena gorengna oge. Oh sae nuhun. Aduh ejang hoyong ngiring kaula teh entong tong nutur-nutur monyet. bisi ka bawah. Di balangsak. Bilih balangsak nuhun. Kaula bade wangsul atuh mangga wilujeng Kasep. Kasep teh budak Mohon kula. Kasep Durgala denta anu aya di astina. Yakin sia. Aing moal salah panenyo ayeuna mah. Di teteangan teh pantes we geuningan ngadunungan ka raja murka ka sisiudana. Ayeuna dek ngalanjawa Semar. Kasepuhan, tenang, kaula nu bakal ngahadang manusia nu model gitu. Tapi hari ini ke tempat manusia kaula teh sieun diabring-abring ku barudak. Arek da meureunnan duh kumaha. Moal teu dialut-alut aing. Dare pada ngepung. Hog di talian, digusur, dititangigel. Aing teu dicakar ku aing kumaha? Aing dicakar anak batur. Kungsi aing nganjang ke tempat manusia aing bring teh teh mah jelema hari teh bulan puasa maka jeung titangge ge pepetasan bledug. Bitu dina sungut untung aing teh ingat kana kekuatan. Wah,
dek nganyang ka bangsa manusia mah kudu jadi heula manusia. Eta kula. Anoman perpansana suta bisa mansala putra mansala putri. Ya inggih. Nyaeta salin jinis jadi manusia jadi satria kasep ngarempreng koneng. Nur cahya sesekar ningwang. Nur cahya sesekar ningwang. Saka ayak hilang gumila. Kansa Ulaan moal dicuriga ayeuna mah. sugan ari kieu mah moal pada ngaheureuyan barudak nya kansa. Moal janten perhatian jalmi panginten. Rek ngudag anu ngaran Durgala Denta yakin eta makhluk teh udagan kaula. Ngan saha pingaraneun kaula kansa? Lamun aya nu nanyakeun Sumuh da kedah kula tangtos. pingaraneun kaula Bayu Sutapawana kansa. Eta sae kula. Saha cenah kansa? Bayu Sutapawana. Teuing palalinter barudak ayeuna. Kasepuhan hapunten. Sampurasun. Ieu denawa bakal dipegat ku kaula. Deudeuh kansa. Maden. Karena si eta mah teh boga pikiran, waktu singkat kieu kudu gawil. Da eta otak udang teh kansa. Ya diri masing taringting masing emut barang kadeka jongjon salirak kedadi jari kadeka jongjon salirak kedadi Susut. bukan agama jalma utami Banglus lampahipun ieu Bambang Sutapawana. Ya inggih. Atanapi Bayu Sutapawana. Leres. Kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Tegagorowong Sae. Kacamatan Tegabuleut. Leres. Kalurahan ujung pandang. Nyaeta padumukan Semar Badranaya. Ya inggih. Ya, Kulan wa. kadieu kitu ka Akang Ilaing Ucu. Oh mangga, wa mangga. Batur urang kasitu milaritai nu herang Batur urang bersatu ngabangun negara urang Umurmu sarungan tadi katina kedadian lempuk duku sauyunan ngetaka budaya Sunda Aya kunikmat Ucu. Ih, seni teh eta di jiwaan mah. Heuh, ujang.
Sagala rupa pasoalan oge urang teh kudu menyenangkan diri. Kan tenan eta. Tapi disagede ngenyenangkan diri teh balarea oge kudu senang kudu suka. Suka senang bari takwa. Nya Cuk. Sumber. Kata wa Wah. Uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. Melalui TPI nya mohon urang teh sameme ngantos santai. Ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana to. Sadayana ge bakal kaalaman diteuang. Sama cenah ke urang teh di ditu teh bakal ditimbang ujang. Ditimbang dalares uak kulang. Lamun berat karena dosa digubrakeun ka neraka. Tuh. Lamun berat karena bener asup ka sawarga. Tah, mending ditimbang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna. Cek perawasan mah mending nimang maneh ayeuna uak. Mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwa ti ayeuna kahareupeung beratan ku kahadeannya Cuk. Kasayan uak bener. supaya terugi gitu kan. Ngarah salamet. Yuk. Urang saling wasiatan. Abeh urang hirup henteu rugi. Teruga uak. Demi wansi manusia bakal pinanggih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran. Tah eta uak mudah-mudahan we kalebet golongan eta anu teh urang. eta. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditampiling kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut. Sanes. Aing ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagala pasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa. Tah eta uak ulah. Tah eta uak lah wabadi itu katampi pisan Tuh sumohon. nu matak ulah wakasuka seuri muncan nyaho jati diri. Tah eta panggihkeun heula. Sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teuing nempo kaluar. Ada loba teuing kaluar nempona uak teh. Tompa teuing ka. Padahal ceuk rada heusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gerak-gerak gerak pangihan ciri nah satangtung diri. Tah eta ulah wakan nuduh kanu jauh teh mah. Sabab dina wujud urang oge kaahengan pangeran wungkul. Ih atuh kan tenan. Tuh man aropa nafsahu teh nya Cuk. Sumohon uak. Sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina. Apa ka Gusti? Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teh bisa maca meureun. Tah turun kana tuh ujang makanya. Sae ulan. Jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagana. Eta uak leres tetek ulan. Sae pisan. Salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego. Teu aya bangkelang uak. Kitu tanya. Oh sae uak. Tampi. Jadi cinek nama dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek geura mani diangir. Diangir babaresih ieu uak. Lain tah ieu mah pantas kitu. Oh kan benar uak. Tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman. Pek geura pindah. Leres uak. Tina laku lampah salah kanu bener. Gerak niatan sabab innamal amalu biniat. Sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat. Laras wa. Disebut hijrah teh eta uak penting. Kitu taja. Sae uak katampi wawadi teh uak ulan. Lamun hirup rempuk jukung silih bela silih tulung dengan ngate adigung nawiskeun makhluknya Semar, Sampurasun. Uluh, Aya saha uak? saha? Urang dek nyemah. Aduh. Yap, kadil. Ya, aya tamu bangsa naon deuleu itu ayana. Moal bangsa walanda begitu.
Mulang ada sobek ka memelang sok sieun balik deui. Hei ditarima ya ngukuntit tileletik nutur-nutur tilelembut ngaprak kemana-mana abdi teh tibu budak jeung bapak bilih bapak kasih ngungkolbu bilih kagores hate bilih kabetrik ati kudu jadi anak kusim kuring muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping katerangan Gusti moal ka hampura ka sim kuring tanpa sim kuring menang hampura ti inu yang ti bapa aku berlindung kepada Allah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh. Jadi segala rupa persoalan hidup di dunia aja. Sabar datangkeun Gusti moal ka hampura ka eta jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura ti inungna jeung ti bapana gitu saja. Naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hirup dalam dunia nya cu atuh buat teh nepangan nah sia ngalelewe aing atuh Ai suka derek benar pikiran anak. Aya tamu Pak heuh ningge aya tamu Bapak heueuh yang lingi iya Yang tidak dikenal. Aduh. Sili ome anjing batur nu salah bere pitutur nanti pas pada ngatu di yang atin antara tak kabur lagu naon ieu teh margenah-genah teuing di tempat ieu Karang Nunggal ieu teh ulah kaget we ieu kedatangan urang ih sawios mangga kumaneuar nu kitu heeh geuna tetel lagu eta Halus dah mobil. omat kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta Durgala denta kapersantenan Duryodana sampun tumugi
dateng ngarsa kunirahangan dika lu naon teh ti corona teh euy tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama ke bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu bapak sumuhun nun leres sumuhun nuhun atuh dupi salira teh saha ngaranna upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon Ki Sabda Palon leres atanapi Semar ya Semar loh luas euy Semar sumuhun ai eta anu tukang pun anak ieu teh abdi Komar cepot sanes Komarna sia teh ai itu nu tukang abdi Parto aduh anu sok dina bala-bala lain bala-bala ngelaba gitu na sia teh jual gitu pistol teh benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah euy kawas nu atoh papanggih jeung bapak dewek teh borek nagih jika nu bunga nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atoh deui bogoheun meureun bisa jadi meureun uluh maksana naon terapi bade dudukun bade tataros juga nama pan ieu teh paranormal kulan sabenerina sumuhun kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean leras nya ceuk dek kerek dudukun menta ubar meureun nya ubar anu gering nyebarna mah kamari mati atuh da bapak dewek mah euy kamari ge aya nu gering utah getih minta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot lain batur-batur teuing nyelakeun kolot nah ieu mah anak-anakan tadinya nyebarna mah kan meureun tadinya nyebarna mah ka sohorna teh pada ngajug-jug itu nu bersin kamari tatama ka bapak teh nya naon gering bersin tatama lain jelema bersin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ini teu ngalalar titing sia kudu terarah lamun ngabodor buku judulna teh buku judul sia teh teu nyari ai ka batur mah bisa puguh nyaritakeun nu bersin dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang uteuk jelema uteuk naon sih boa uteuk cepot amit-amit disikat sia ku aing
Lu bicara macam-macam lu. Emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot? Tak itu utek jelema leres. Kedah di ruang, ya. Tapi teh sakawayah jelema. Saha? Ainu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu. Aya anak. Acan cicingnya tuh. Tunggu kang koceak. Lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian. Aneka ragam sebutna ge meureun. Ku eta dina patroli we dina busur. Oh, wapoe enggak. Uluh. Anak diperkosa bapakna. Ini payahan incu. Gerapek pikir ku siling bapakna dipencit ku anakna aya. Unga poe. Saha nu teu ngeri. Ninina ku incuna dipayahan. Ku tararega. Budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede. Tuh. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Harengheng na dunya nya kan. Harengheng dunya ayeuna leu. Jangan teu ngarasa dosa gini. Awewe misiun orok. Nah, lalaki jeung lalaki Indomie. Sodomi. Belegung. Indomie jauh-jauh saja. Budak merkosa kolot. Kolot diperkosa ku budak. Budak diperkosa ku kolot. Nya, budak diperkosa ku budak. Aya nu kolot kekereuweut ka budak. Tah kitu man. Jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal berak. Asal eta uteuk keur kaula. Wayahna rek dibongkar ayeuna. Uluh, aya anak. Nah, pira uteuk atuh kanyebikeun. Aduh, nya gentil bapa mah ku kue. Ada bapana, mengker. Da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun we kapun anak sagala rupina. Diajar dewasa jak. Sok kanya ngomong bisa. Tanggung jawab. Ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah. Nya. Mana teh anakna nya? Sumuhun. Bener, muhun. Ngaranna cepotnya, cepot. Kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal. Uteuk pun bapa ulan? Heeh, sae. Dibikeun. Wah, cenah pira nu kitu. Ngae gitu atuh. Nya si Doraka mah kitu da. Cicing da sagala rupa ge kudu malapah gedang atuh. Ngae gitu kan. Sace. Cicing lanan. Daya maksudna sagala rupa oge. Jadi kumaneh dibikeun eta otak. Sumuhun. Mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit. Ieu teh moal tiasa digentosan ku artos. Kumaha? Bisa disisilihan. Sim kuring teh mulak peuteui. Heeh. Eta peuteui teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae. Jeung hileudan wae deh. Jeung hileudan wae jeung kolopetong we kabeh. Peuteui teh, tah kitu. Heeh. Hanas abdi teh kababaturan dikumpulkeun ngalap peuteui. Efek datang ke kebon peuteui teh hiji we geus garing. Itu meni era abdi kababaturan. Nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling. Digarotong ke rumah sakit. Gitu. Terus tah abdi teh tatanya kaditu jeung ka dieu. Ya, bisa cenah peuteui maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun.
eta puteuy teh tapi ieu teh wayahna dihanapeun akar puteuy teh kudu nuna otak buta. Enteng atuh. Kudu nuna otak raksasa. Enteng ban? Enteng. Buta naon anu kumaneh dipenta naha buta tayan. Naha buta maga. Nah butati. Pokoknya mah buta nu torogan kumaha, buta nu teu gablek pucus, buta pi ka sebeleun, Urang mana gitu? buta pi ka geuleuheun. Urang mana tanyakeun. Ngomongna sok ka mana karep, teu pi ka hartieun batur, pi ka pusingeun batur. Ngomong hayang menang sorangan. Hayang ngomong hayang menang sorangan. Gede hulu butana teh. Oh, sok atuh ku urang-urang pangnewakeun. Sae sing tuduhkeun butana mana? Da pindah ka mana eta? Goblok. Nah, make deungeul. Aing dipenta otak, heuh, kurang ajar sia. Atuh modar meureun aing. Amek, tah sarua dewek oge kitu. Apa bedana? Sarua. Da eueuh bedana atuh. Ente dengan saya itu sama kan? Kalau makan garam gimana? Ya asin, saya juga asin. Sama kan? Kalau makan gula, ya manis, saya juga manis. Tidak pahit. Tuh. Kalau tidak makan 3 hari apa namanya? Lapar, saya juga lapar. Beres tekan. Biarpun ente dengan saya beda di mata, tapi ada yang samanya. Di hadapan Allah semua sama. Rekep deng-deng papak sarua. Tidak dibeda-beda. Rasa mah tidak ada perbedaan. Nah, mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Di dinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan. Nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu. Nah, belajar dong. Belajar dikit-dikit. Di negara saya, negara Amarta, satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta, yaitu lambang keagungan negara, namanya Layang Jamus Kalimusada. Nah, itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin teori wungku, tapi wong Amarta dengan kenyataan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. Tadi lah badi sok, lamun didinya tengenah dek kumaha ayeuna. Waing di podaran. Nah, tong ngarepotkeun. Date di podaran ku si laing oge dewek membaka modar. Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua kan besar. Tidak takut besar. Masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu. Tidak takut mati, tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan. Silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke. Jalma marah pada lalu
balad-baladna loba. Loba pasukan anak Ah, Kang. kadek sing hati-hati. Iya balad-baladna teh. Jika tukang silat maneh. Ada juga tukang usik beda dina pakaianana. Sapertos tukang usik di rombongan persilatan mana maneh? Gajah Putih, Sukma Sampurna. Gagak Lumayung, Cimane. Panglipur. Pimpinan Pak Haji Sidik unggul teman. Wah, Sanci Jono persilatan dipimpin ku Pak Haji Sidik. Wah, beres. Eta mau Siapa guru kamu? Kalau di Jelekong, iya Kang Omi, Kang Odin. Percaya. Nuhunnya tuh. Sikan prung atulur. Sok dah mau ngejat lagi. Au.
iri hartina gunung Lucy cacing paingan nyata tersangka sarabuk sabarang nyamuk hebat urang dia usik urang dia aduh dan nawa saha dagoan kurang ajar aya hiji nonoman anu kakasih Bayu Sutapawana sampun dumugi dateng ngarsa Mang Sepot Mang Dawala hapunten ieu udagan kaula Allah Sampurasun denawa iya budak kasep yuk aya nonoman gua sapaharan nira bagus Bayu Sutapawana ulu ya akang aya budak ngora dulu ya anu bade waduh joli sing hareupan eta Kang saha euy duka tuh Salik lah. Lain ada dewek na naonan euy. Dari lempang alus aing mah teu hararayang teuing. Kisah berarti banyak. Ayah Satria mencenges kasep nah keun pun adi nembe tepang urang Mang Cepot nembe pisan den saha den teh ngaran kaula teh Bayu Sutapawana puntenna di aku adi ku abdi ih sawios nuhun we ai diangkeun mah bilih agan gengsi boga lanceuk goreng patut aya nu kitu adina beunghar lanceukna sangsara aya lanceukna goreng patut adina kasep aya lanceukna goreng patut adina goreng patut eta mah turunanana goreng patut tapi da ai bapana mah goreng patut deui kan akina berarti ngan akina meureun anu goreng patut teh iya tatanggana goreng dodonges deh ngeus atuh ngeusna ieu teh salametkeun bapa maneh bisi aya batur-baturna nyulik ngabongohan atos ku si Dawala dijaga Bayu Sutapawana haladira teu salah di mana entong make jeung nyaritakeun ti mana sok urang perang giri gamana perang toya gamana giri gamana perang sabda saling gunung toya gamana perang sabda saling segara nem pada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang parayak kelas sapuh ulang tatu adu tulah bertiga aya kitu satria aja dulu capetang gandang teu kagok perlente tara make nya rata-rata jelema anu eta mah dengan ini kami nah sekianlah nah sanes tama brot itu penginten Bayu Sutapawana naon lamun anjeun ngaganggu Semar jeung kulawarga dina harti nangtang kaula wah ya ieu pembela kaum lemah teh euy wah bener ieu mah satira piningit meureun nya apakon wani marang aku satria ora wani dening apa kulanang koe lanang iya pada lenang ieu soknya lain lenang lanang nah ieu teh jelema teh
Bener ya, ayo maju. Aden. Berat nyuhun, berat nanggung, berat dari makeunana ka Aden. Abdi anu syakir keur tagi urus susahna, ayeuna sumping Aden jadi pitulung ieu teh. Seneng duren. Oh sok, abdi geus sarua. Pingkeun upami mereka dia nyanak. Nyingkah sakaju. Noyo kaing marukana dikarasa meureun. Ah, sia. Maju. Hebat dulu ieu jelema. Rasakeun sia ilmu aing ieu. Pancasona. Penasti kersayang tumampara. Ya inggih. Ieu satria dijamak dadi anoman perbansana suta. Uluh, nah jadi anoman-anoman. Pot, dawala, tenang. Ulu jadi monyet itu. Walah, gening maneh anoman. Dek lompat ke mana sih goblok? Hah? Walah tuh mah. Penasti kersayang tumampara. Ya inggih. Ieu denawa dijamak ku kakuatan anoman. Jadi sukma akmakna ieu dasamuka anu ngulayaban. Doh. Wah. Benang sia. Hah? Dek lompat ke mana? Tuhan. Ampunan Roman. Ampunan Roman. Modar. Jago-jago baheula geuning euy. Maruncul deui gini. Maruncul deui jago-jago baheula. Heeh, bener Kang. Eta Aduh. Mudah-mudahan ku jalan ieu atuh nya euy. Cing salamet amin. nagara jeung bangsana. Hah? Amin Kang. Atuh